Assalamualaikum Baraya. Bagaya Wilujeng Sumping di wisata bahasa rohangan di mana simkuring umajak ngagero ka Baraya sadaya pikeun piknik neuleuman harti jeung jero-jerona rasa dina bahasa karuhun pikeun dipake ngeunteung kana sagala paripolah aheng manusia modern di dunia digital ayeuna. Baraya sadaya dina wangkit ieu simkuring bade ngabahas ngeunaan panyakit pangparnana manusia modern di zaman digital. Nyaeta leungitna kamampuh pikeun jejem atawa fokus. Di zaman ayeuna pikeun nahan konsentrasi salila 30 menit wae sigana karasana teh mangrupa hiji siksaan anu berat. Karuhun suna saestuna ngabogaan tutungkusan resep psikologis anu hade pisan pikeun mepelingan urang sangkan miboga sikap jejem konsentrasi atawa daya fokus ieu ngaliwatan paribasa kudu tungkul kajukut tangah kasadapan. Baraya hayu gerak urang titenan visual agraris di satu kangen ieu paribasa kudu teh mangrupa ucapan pangjurung pikeun dilakukeun. Tungkul kajukut hartina ningali kahandap kana jukut atawa taneuh anu keur jadi titincakan pikeun ngalengkah. Ari tanggah kasadapan hartina ningali kaluhur kana lodong anu nampung cai lahang dina tangkal kawung bagian luhur. Saupama dihijikeun ieu paribasa ngagambarkeun posisi tagogna awak tukang nyadap kawung keur lakon gawe. Waktu dihandap manehna jejem fokus ningali taneuh sangkan lengkahna teu tiseureuleu atawa titajong kana batu. Dina mangsa naek panonna lempeng neuteub nitenan kana hiji tujuan di luhur nyaeta sadapan teh. Kalayan teu galideur pikeun rarat reret kakenca atawa kakatuhu. Dumasar kana sosio-psikologis karuhun suna teh ngahartikeun ieu kondisi mental dina hiji kecap pusaka nyaeta junun. Junun hartina hiji komitmen batin pikeun ngalakukeun naon-naon perkara kalayan pinuh ku konsentrasi, sargap, ajeg jeung fokus total tug nepi ka tujuanana kahontal. Tungkul kajukut tanggah kasadapan nyaeta visualisasi fisik tina jiwa anu junun. Hiji sikap hirup anu ngajarkeun ka urang pikeun panceg ngalakonan proses pikeun ngahontal tujuan kalayan teu perlu malire hal-hal anu sakirana bakal jadi gangguan atawa ngacaukeun perhatian urang. Tapi baraya kumaha jadina lamun manusia modern abad ayeuna keun nyoba-nyoba ngalakonan ieu ilmu junun. Hasilna nyaeta mangrupa tragedi produktivitas. Gara-gara algoritma media sosial, kamampuh fokus urang geus diruksak nepi ka akar-akarna. Ayeuna mah urang teh lain meraktekeun tungkul kajukut tanggah kasadapan, tapi kalaka ngaranapan panyakit doom scrolling alias tungkul we ningali layar HP salila mang jam-jam. Kalayan taya tujuan anu jelas. Titenan we realitas kehidupan urang sapopoe. Waktuna barang gawe atawa diajar kakara 5 menit lumangsung. Eta sakadang panangan geus ateuh hayang muka handphone pedah aya sora notifikasi. Muka aplikasi video pondok. Terus tanpa sadar jempol urang tuluy-tuluyan ngageser layar nepi ka 2 jam camplang. Tangtu urang bakal apa? Naon keur viral di belahan dunia sejen. Tapi tugas penting anu aya di hareupeun urang sorangan kalaka amuradul bantut teu kapigawe. Sifat junun urang geus kaganti ku kacanduan stimulasi digital instan. Urang miboga jutaan rencana anu hebat dina uteuh. Siga keur tanggah ningali sadapan anu di luhur.
Tapi lantaran perhatian urang pepes ku gosip artis, perang komentar, jeung tren panganyarna di internet, urang kalengitan fokus kana lengkah dina jukut di handap. Akibatna hansa pagawean urang pabalatak. Resolusi tahunan ukur jadi wacana. Jeung urang gagal ngalakonan tujuan hirup anu nyata. Boha-boha baraya urang teh ukur jadi generasi anu sibuk, tapi teu ngahasilkeun nanaon. Teknologi internet jeung handphone pinter memang diciptakeun pikeun ngagampikeun hirup urang. Tapi filosofi Sunda ingetan yen tanpa ayana kontrol diri anu kuat, teknologi teh kalah bakal nalikung pikiran urang. Boga cita-cita anu luhur mah mangga teh teuing baraya. Eta mah hak unggal jalma, malah mah eta hade pisan. Tapi kasuksesan anu sajati ukur pikeun jalma-jalma anu miboga jiwa junun. Maranehna anu bisa disiplin nyikap dirina pikeun ngabereskeun hiji perkara atau pagawean tug nepi ka rengsena. Jigana geus waktuna urang diajar deui ti tukang nyadap kaum. Pareuman heula sakedapan mah notifikasi handphone teh. Singkirkeun gangguan digital sakurilingan urang. Jeung pancegkeun deui fokus kana proses anu keur diwangun. Saupamana perhatian baraya masih keneh gampil kabengbat ku hal-hal anu cetek, anu nemongan dina layar handphone, baraya moal kungsi nepi ka puncer tangkal kahirupan. Boa-boa urang ukur bisa ngalalajoanan kasuksesan batur. Baraya sadaya hayu urang pulangkeun deui fokus urang, hudangkeun deui jiwa junun urang, prak geura lakonan deui, garap deui naon-naon anu geus dimimitian. Sakitu nu kapihatur, hatur nuhun kana perhatosanana. Cak wassalam.